Sampurasun kulawargi sadayana kumaha daramang mugi asing sarehatnya sadayana kulawargi. Nah, enak sim kuring ieu nuju aya di leuweung. Nah, tadi ieu kaleresan mendakan tangkal pakis sayurnya atau tanaman paku. Nah, satos deui ya. Nah, ieu teh kulawargi sadayana seueur manfaatna nya. Ieu teh tiasa kanggo landong. Nah, landong naon ieu teh? Nah, itu biasa kanggo ngaredakeun demamnya, misalkan orang panas atau orang kali panas, tak biasa nganggo tanaman ieu yang di urang mah ngaranna tanaman paku atau pakis sayur. Nah, gitu. Ieu teh kandunganna nya kandungan zat besina tinggi ya, sareng vitamin C-na, nah ieu teh sae kangge kekebalan tubuh, sareng kalium fosforna tinggi. Nah, sae kangge tulang, kesehatan tulang, gigi urang, nah ieu biasa dikonsumsi. Sareng oge ieu teh tiasa nangkal radikal bebas nu aya di awak urang, racun-racun tiasa dikaluarkeun tah ku kandungan zat nu aya di paku ieu ya, tanaman pakunya. Nah, ieu. Sareng misalkan aya gangguan pencernaan, diare tah biasa pakai tanaman paku ieu ya. Pakis sayur. Nah, iya ya. Kumaha cara ngagunakeunna ieu tiasa digodog, nah dipasak heula ieu kadenya digodog, direbus nya ieu teh nya caina tiasa dileueut atanapi tiasa diangge lalab. Nah, ieu pokona mah mantapnya da sagala rupa panyawat moal tebih landong nama aya di sakuliling urang. Nah, kitu kulawargi mugi asing manfaatnya. Wilujeng kasadayana sampurasun.